Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sareng abdi Dimas Fajar ti kelas 10 bahasa. Jadi abdi bade ngawancara pun AA tentang dapat COVID-19 karena pembelajaran daring gitu. So, bangkeun deui aja. Assalamualaikum, nepangkeun abi-abi Ali kakana Dimas Fajar. Oke, abusnya kan pertanyaan. Jadi naon we perkara COVID-19 teh. Jadi naon COVID-19 teh gitu. COVID-19 teh virus anu ti asalna ti Cina. Ira COVID-19 asup ka Indonesia teh. Setahu abi mah mutu salama ti bulan Maret lamun ke Indonesia mah. Oh, gitunya. Nah, COVID-19 teh bisa abus kayak Indonesia. Bisa wae karena bisa melewatin udara, transit tina pesawat di luar negeri, terus di orang-orang anu transit ke luar negeri terus ke Indonesia kabawa juga nanti na eta gitu. Kumaha dampak COVID-19 karena pembelajaran sekolah? Sepengetahuan abi mah jadi kurang efisien karena kudu lewat daring wae gitu kan, keterbatasan anu gaduh HP terus kuota. Nah terus teu bertatap muka. Oh gitu. Nah mungkin sakitu anu kapihatur bila aya kalepatan hampurakeun atau sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.